Betul. Aing mau gumenol jadi tai domba. Salah. Dam, lo cicing wae atuh dam, atuh kursi batur tuh usaha. Lagi cilik itu orang mah. Emang batur kumaha gitu? Batur pan usaha, boga mobil, boga motor atuh maneh mah. Boga atuh dan itu mah. Nya nah atuh di dinya ge teu jiga kolot-kolot nu lain. Emang kumaha kitu kolot-kolot batur? Heeh, kolot-kolot batur mah geus malodar, ari di dinya na can modar atuh. Goblok sama tuh. Bos, siap bos. Siap. Kamu ambil barang-barang berharga di rumah ini, oke? Siap. Ayo. Salah deh, mau tahu hargaan kieu. Terus aing jadi naon yuk? Lagi sering aing jadi bangsat atuh. Ya salah ieu mah bangsat goblok. Sahan mereka bangsat aing Ngomong lah bangsa. kumaha tuh? Ya pantek apel ka awewe aing atuh goblok. Anjing nih kekeraban keur apel sia bangsat we atuh. Maaf aing teh. Pan aing teh atuh gaduh pamajikan. Heeh. Bisa kepanggihun ku pamajikan aing. Pan ieu mah rana buru. Ngapura tuh. Kok ayah kayaknya sedek dia naon gitu. Nganyuk we urang nganyuk we. Nganyuk coba reto nganyuk aja nganyuk. Gampang kayak ku inung urang dibayar. Bener? Dibayar ku inung mana? Masih ngeunaheun inung mana? Naon atuh Gi, anjing hana aya jaweran saeutik. Aslina? Asli. Atuh ari kitu mah ya atuh lah. Kan wae Tapi Gi inung aing mah geus maot Gi heuh. anjing. Atuh ieu deuk dibayar ku saha ku? Kayak Gi ku tetangga aing mah bektian Gi. Naon? Milu gawe atuh Gi euy. Gawe naon pada urang markir atuh di mana? Anjing cari Pugi euy. Atuh markir maneh datang milu gawe di urang mah atuh kudu bagi dua meureun duit Bae teh. atuh Gi keun bae Gi. Moal ah liur urang ge. Naon? Orang bejaan. Ulah daek. Naha kunaon? Lima kisah nyata. Heuh. Usaha urangnya datang si emang bangkrut tuh. Tingali. Aslina eta teh. Beak jajan gaya si emang bangkrut sama. Anjing ini teh itu ah, dah hayang aing mah. Bae dogan nu kitu mah. Naon? Ya motor yang modal. Rek mana atuh rusuh urang? Rek modal, kieu deui awas. Yang modal. Urang rusuh. Kamu urang ieu rusuh. Modal ge meuni kudu make motor atuh. Pan meh kareng diceuntaina atuh. Buru kita lihat tuh ah. Tan parkir tanawan tuh. Mana ieu lah? Nah iya sok burukeun atuh. Sok lah. Nah, aja dogi dinya tuh. Rek modal. Goblok moal aya teh jelema. Punten. Assalamualaikum. Aduh, itu yang kemana nya? Geningan aya di dia, A. Nuhun ah, kumaha? Oh, kredit. Nya, biasa. Atuh ada. Tadi canak artos lagi ieu teh. Aduh, nya kumaha tuh? Kayak nya ku abi simpen di nuluheureun meteran listrik di bumi. Cobi pilari weh. Oh, mun atuh ku abi dicanaknya. Nuhun, mangga. Nuhun, A. Mangga. Ukuran meteran. Oh, iya. Ada, alhamdulillah. Si setan ngagawean ka aing. Punten teu acan aya. Nah, waduk atuh kudu ngabobong ka aing. Cantik kitu kan ya. Ngaropi tah. Naon ieu? Meno. Atau kotak udah melulur gitu nya. Oke orang modalnya tuh kuat Awana. Modalnya tuh kuat. Masuk atuh. Gila we, Mang. Iya, sana nih. Iya cacahan. Tuh nombogana datang ka dieu nombogana datang ka ditu. Sia ieu kumaha beak. Nan. Oh, heeh. Mas, biar. Nah, Pak, cari itu bro ngaropi. Sok nanya. Oh, sok. Barang kurang mah. Kamu kerudung dulu ada, Bang. Oh, itu salah ada mah. Betul. Aing mau gumenol jadi tai domba. Goblok barudak teh.
Dam, orang mau ayah pokoknya soalnya orang tidak punya itu dam. Pisang ka Si Paang. heeh. Tah, rek ieu Yan. asli. Tinggal. Apa? Tinggal. Iya. Nih mau aja. Mau jadi kicing kudu jadi kicing. Ya awas. Kicing kudu jadi sok dam. Sok dam. Betul lah dam. Makan apa? Aing mah euy dam anjing dam. Aing mah euy dam. Aduh, aing sia. Bieun boga warung ka imah goblok sia mangerakeun aing sia naon nganyuk. Ka Ceija nganyuk. Pana tuh Pak lapar jabading Bapak ge sok. Ya Bapak ge sok nganyuk. Sok nganyuk. Ieu aing mun usahana. Ai sia naon nganyuk ka hutang, nganyuk ka hutang. Nu mayar mah aing anger sia, Pak. Anger naos. Udah sia. Udah naon. Nyaduda. Yang pernah di penjara, pulungan mana pian hirup teh. Padahal mana itu siba. Naon teh sibat teh? Tos sidang bau. Banyak. Ya. Anjing.